Kunaon dia aja? Kehul kasih mama geura mang. Keheul kunaon? Pan aja cek daharnya keur lapar. Neun bako gireun boboko geura. Nya ku aja disangguan da pajarkeun abon. Eta pas dihuapkeun pahangna naletah mang geura. Atuh aja ngagereme merenya. Emang aja lentah mang. Dia mang deungeun teu mang. Ah iya tuh rek dahar mah juga deh mah. Jeung naon mang? Biasa we kerecek monyet. Nya eta mah favorit aja mang. Oh, Arek Ya, urang ke Pangandaran yuk ah. Arek naon mah ke Pangandaran. Tuh hujan teu angin ieu mah. Gara rabut mah main naik kuda. Ada juga budak ya ampun teh. Ya, pan di alun-alun geus seueur kuda mah. Teu kudu ka Pangandaran atuh. Bosan lu di alun-alun mah kuda nu biasa. Nya teras hoyongna naon atuh kuda naon ieu. Yang kuda laut mah mah. Astagfirullahaladzim. Pan kuda laut mah saageng kieu atuh Dewi Kuatin. Saageng kieu moal tiasa ditumpahkan moal. Ya wae ieu mah. Ya, daripada gabut mah ya mending nonton ieu. Daripada ulin ka Pangandaran aing tuh. Ya, mending nonton ieu. Dia dihali. Naon eta teh? Aplikasi Melolo. Mama bisa nonton sambil dapetin bonus. Semua drama di dalamnya 100% gratis. Cukup dengan tiap hari check-in dan selesaikan misi nonton drama 5 menit, Mama bisa dapetin bonus. Semakin banyak nonton, bonusnya juga semakin gede mah. Koleksinya lengkap banget. Dari romansa, balas dendam, sampai drama klasik. Reviewnya juga banyak yang asli dan bagus. Nah, jadi jangan kalian oke guys nya anu mau tinggal klik di pojok kiri bawah. Oke, daripada numpak kuda laut. Ya, hayang mah oke rek ngadownload. Download atuh. Hotspot heula tuh. Ngaro anjeun. Oh, alhamdulillahnya berat euy. Ayeuna mah tukang eta nya berat delman. Diangkat harkat darajatna ayeuna mah gawe anu teh ngararunah berat tinggal diuk we bari tiis. Ngarareunah kumaha ieu maneh? Berat tadi kosim ka Alpa anjir. Ayeuna mah garawe di ditu tukang delman teh dengan aya tulisanna berat kasir. Kusir kos. Nya kusir eta mah kos beda atuh. Kusir jeung kasir. Pan beda saeutik ujung A atuh berat. Ngaruh pan kusir mah anjir, kusir mah gawena oge dina hareupeun bujur kuda. Ai kasir mah dihareupeun komputer. Ya, dihareupeun komputer penghitung. Pergineun duit. Kasir eta berarti nya. Kasir. Paingan berat euy. Oh pan tadinya kosim meuli rokok teh kurang 1000. Eta meuli teh dibere nganjuk beura ku pelit-pelitna berat euy. Nya moal atuh teh. Da lain nuju balanya ka Mang Due maneh teh teh kosim. Nganyuk sagalanya sih ieu. Oh tah, kosimnya tibu budak sok ngadenge cenah aya buntut kasir teh. Meureun eta nya soreng teh jalmana teh. Eueuh hubunganna eueuh kos. Eueuh hubunganna eueuh. Cek aing mah meuli donat itu urang hiji. Mang, donat mang. Hiji. Ya wae. Bisa wae tah anjir ya. Dolat bolong tengah. Berat. Di mana kos? Tah, kosim tas meuli berat keran teh anu juga du didinya. Oh, tah eta anjir keran mah nu kitu. Moal anjir. Nu kieu mah moal ngerakeun pokona mah. Gayanya. Tuh, ya. Sok pasangkeun, ieu jangan ganti anu keran anu ka pangkotan ku anak gajah teh ya, Lin. Lain berat ieu beda deui jangan gantian keran mitoha. Separupa deui anjir keran mitoha. Cenah. Kumaha di keran mitoha? Pan harita teh nya mitoha teh keur wudu berat. Ku kosim teh diungklukeun sirahna anjir kadagor kana keran potong. Atuh kudu ngagantian kosim. Belekana ieu si ieu ke mitoha ampun teuing.
Heeh, kuno kieu geus kuno kieu ieu bahanna tina stainless. Jadi lajan mitoha didinya diungklukeun 30 kali oge anjir kana kerannya paribasana didagor-dagorkeun ku si laing tah moal anjir moal peupeus ieu mah moal potong moal Moal pasti Brad. Soalnya produk Guanji mah ya ting keren kieu bari kuat. Atuh aing mah bejat tara salah ya guys nya sok cah cek di kana karanjang koneng bisi ayaan perlu ya guys nya gaskeun Atuh Brad kosim buru-buru yak dipasangkeun. sok simut paruk wae aya wae eta tanya anak simut. Kejadian di bahe Brad sia Brad Jadian naon aceng gelut di bahe jeung nu gelo Brad anjing lawan sejen cai sugan yang domba Garut gitu tadi aduh teh ya bah ka imah Brad eta mah Brad geuning apaleun ka imah maneh nu gelo kapan apa sorangan Brad ayeuna nu karelo teh keur di lepas-lepaskeun ti kota teh ka kampung Brad gara-gara nama si kosim-kosim kene Brad kumaha sih pasti dituduhkeun imah aceng Brad anjing terus kumaha eta urusan naon eta mah gelut sagala ka aceng Brad ngajakan kana komunitas gini Brad komunitas naon alah komunitas ODGJ aceng naik atuh Pogo eta Brad galungan sote aceng embung Brad da aceng mah teu gelo ente bener saeutik galungan da aceng teh tidinya teh Brad terus kumaha atuh aceng hampir bobor karahiwan pokona Brad hampir eleh namru hampir nambruk keur aceng keur kambuh eta geuning Brad nongtat mool keur kamu nonton moal diserang kuno gelo nya nya kapepet aceng Brad aya nu misahkeun boro-boro kalah pada ngalalajoan si kosim jeung tetangga ge disangka meureun aceng sarua gelona cenah meureun Brad lamun manehna marisahkeun ke sarua gelo manehna ge urang gelo kabeh meureun Brad bener antepkeun nya eta bisa geus kitu kumaha terakhir aceng kapepet Brad dikegel bae ku aceng pundukna teh Brad talu ku taru gelo teh eta kelemahanana cenah ge Brad nying nyaho wae ya sesama nu gelo wae cek aing nyaho kalemahan aya wae ya aja halus atuh